Denirayang dene raking kang kondur saking pangkonan nalendra prihatin ngadang kalakuan Prabu Baladewa ngandika waduh asaku kabina-bina teuing ta jelema lamun jelema geus luhur wibawana geus luhur komarana dengki weh saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar bakal tepak ka konco-koncona bahayana jelema nu gede pangaruh tapi imana kurang bahaya mangaruhanana engkena kaituna saeutik kepiraana nyoba-nyoba eta pamimpin nepi ka ribuan urang anu jadi korban ngawasa dunya cita-citana hayang aing jadi panggagahna hayang aing jadi pangluhungna hirup ngarawu kusiku loh Baladewa pan sidik eta teh diberekna nenggala teh jangjina dina MOU na baheula dina perjanjianana dina kesepakatanana antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba atawa ulah digunakeun ieu senjata nenggala sahingga can bener-bener pangih jeung kaprihatinan hartina lamun teh mah bisa digunakeun tapi neangan cara hese pikeun ngungkulanana tapi ieu mah da nyoba hartina ge lalawora teuing eta nenggala teh wo sahana pun atum sabab cenah ieu teh numutkeun beja harewosna ti Kangjeng Rama yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium dina eta laut daek teh daek ieu nenggala anu jadi sasaranana bahaya nuklir ta yakin si Baladewa anu boga eta pusaka hancur atuh dunya ku eta meulah lalora cacak nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban komo lamun digunakeun sagemelengna wah cacak uji coba luar biasa Baladewa eta ku keukeuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas nu heueuh mungpunan beungeut ku saweui nemongkeun beungeut anu teu tua teu dosa hayang katempok bersih di hadapan umum awas ya duh kan ieu kumaha aing ieu duh heula aing teh wujud teh monyet ieu teh dalamun aing ansrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung leheung lamun dipake ngamen neangan duit meureun kabagean aing saeutik wae mah kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang aing rek dicakar ku aing da puguh boga inung bapana teh
supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam marca pada dalamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan bakal jadi panonoban hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal iga nempo aing gitu. Kadang-kadang lamun menang beja mamaranehna teh engke teh cenah meureun ieu teh Anoman teh pahlawan baheula wah moal teu nyerah remah musyrik deui jadi we ngamusyrikeun aing sedengkeun pan eueuh disemaheun angin Gusti nu kagungan lah Anoman perbansana suta emut kana Purwadaksina Purwa hartos nawiwitan Daksina wekasan emut kana Aji malih warna Aji minah rupa kaya kudu dek bebekalan ti budak teh kudu dek neangan ilmu ti lelemut nalungtik pangarti ti leuletik teh kieu ye aya we sampeureun aya purakeun geuning ieu di mana kaca nirbangban heuh nu matak wayana ieu ka jelema mere beja dari puh atuh neneangan hayang jadi pagawe tetep teh kudu sugak sogok itu ieu jeung sajabana nya nu matak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pagawe tetap wah ripuh tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe oh pagawe tetap mah kadang-kadang geuningan korupsi ka ituna aya we pamimpin ngetik oge muni wo dereredan nya ngetik oge eueuh pamimpin suku ditanggujarkeun kana meja ngabaheuh hayu we oh kadang-kadang geuningan di luhur oge geuning nya waki-waki rakyat teh di mana-mana aya sidang paripurna teh hararees nolol we wungkul gaji we hayang teh bareuh nyebeuteungna lah oh lain ongko ngawakilan rakyat kira nyaeta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan ti sararea ainu hees deknya tujuan kumaha paling ngadahdir nu hees mah oh picontoeun lamun ditawaran ka itu studi perbandingan ke luar negara kula warga digubuk bari make duit rakyat goblok deui alah kanja abeh teu ngagetkeun ka jelema aing rek jadi jelema we oh kitu kula da jadi jelema nempo jelema mah teu pati ribut teuing nya ya biasa datang mah dek ngajadikeun jelema aing sakedeung mah pada jadi jami pada jadi dalang oge mangga oh da nyaga wujud kieu aing da ai hate mah tetep jadi jelema oh sami mah nyaga monyet da jelema aing teh lajeng Anoman perbansana sutarep sidakap senekut tunggal mateni bebahanan satur dria satur araning opat dria angen-angen sir budi cipta rasa nyaeta ngawatek Aji malih warna den nerah ingkang ngawatek Aji kang lineuwih ngawatek Aji malih warna Aji malih warna lir
maraping api saci duhing metu sakat saping nyata watek wantos anoman perbansana suta duduan narasamanea pranyata trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan sakedet netra leungit diri sayakti ilang warna nu senyata jangelek jadi manusia sesekar ningwang saya sekar ningwang cakaya gilang gumilang ilang gumilang saya sesekar ningwang sakaya gilang gumilang watek aji danar watek aji danar kansa moal aneh teuing meureun manusia ningali bentuk manusia deui mah nya moal jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis ari kasep kieu mah kasep sakieu kasep mana jeung Agus Lioban kasep salira beres kasep salira deh jeung palit kasep salira komo mun dibandingkeun jeung Mang Entis meureunnya bahtisna kira-kira jeung papilot kumaha kasep salira papilot mah kedah jeung emer bagja kan sa da puguh urang mangahibur hirup teh heueuh iya atuh kan tenang perlu hiburan mah aduh kan sa kulang kitu geuning ramena di pawenangannya kan sa kitu harenghengna pawenangan harenghengna alam dunya sumohon nu mata karunya ka manusia-manusia anu ubud dunya naon ubud dunya teh aden naon hartosna hirupna teh nganukur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat kan sa paingan atuh pangkus teu sadareun dirina teh bakal maot sumohon eta dina sadarna oge cenah pajarkeun teh mung penghirup gitu mumpung cager bejarkeun heuh mangpang meungpeung leres tapi parendene kitu kan sa keur urang ulah ngareken sanajan eta jelema tukang ibadah leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga sumohon kahiji kadua ulah ngareken ka eta manusia sanajan hirupna jahat ulah ngareken eta asup ka neraka naon sababna sabab aya hak keur jelema mah husnul khotimah alus katungtungnakeun kumaha lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat leuwih ti urang nya kan sa jeung deui eta manusia leket ibadahna ku urang direken eta manusia bakal ka sawarga atawa asup sawarga kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup nya kan sa ceuk urang Sunda mah meureun aya nu maut nyerek ka puhu
Atawa mau nyere kacongo Kacongo ka eta urang. nya kanca Sumuhun bulan. Leres. da geuning urang hirup teh salilana teh cekolot urang cekaruhun urang mah nyaeta kudu tamiang melit kabitis. Tamiang merit kabitis Aden. Ai hartina tamiang melit kabitis teh aya anu positif jeung aya anu negatif, aya anu kana goreng, aya anu kana hade. Oh gitu sumuhun kahartos Aden. Da tetep hartina tamiang melit kabitis teh kumaha amal-amalan kanca. Lamun amal goreng meureun urang bakal cilaka karasana ku urang. Sumuhun. Lamun amal hade bakal karasa hadena ku urang deui teh. Hartina tamiang melit kabitis teh kanca. Pagawean hade goreng teh balik deui. Heeh. Sae Aden. Tak kitu kanca. Sumuhun Aden. Sae. Wawadi teh kalau Hayu kanca Badea. kaula ayeuna dek newak Prabu Baladewa. Ngan meureun lain saeutik ieu pigaweun teh. Kantona. Dina perjuangan ieu tangtuna oge merlukeun pengorbanan kanca. Dina eta pengorbanan teh kudu ridho jeung ikhlas. Dina jero ridho ikhlas hartina kudu karena Allah nya kanca. Sumuhun ulah. Hayu urang lumaku kanca. Doakeun salamet Aden. Baladewa. Duh. Awas sampean. Yeah.